Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, gelujeng enjing barudak kelas opat, mugia aya dina kasehatan, oge sumangat diajar. Dinten ayeuna tepang di sareng Bapa dina kaping 4 Februari 2020 hiji dina pangajaran bahasa Sunda. Pengajaran bahasa Sunda ayeuna Bapa bade nyobian ngagunakeun video ieu kanggo pembelajaran hidup di buminya. Yuk orang simak videona ting taliti. Pengajaran bahasa Sunda kelas opat. Pengajaran opat nu judulna rupa-rupa pagawean. Bapak di dieu bade ngulas materi ngeunaan pagawean. Naon anu disebut pagawean? Pagawean nyaeta hiji kagiatan anu dilakukan supaya hasil hiji tujuan atau hiji pamaksudan. Di dieu dicontohan pagawean tukang bas. Di dieu aya gambar tukang bangunan nya. Naon anu disebut tukang bas teh? Tukang bas teh nyaeta hiji jalma anu gawena nyieunnan imah. Khususna utamana anu bahana tina kai. Tah tukang bas ieu lebet kana salah sahiji contoh pagawean anu dilakukeun nya jeung ngahasilkeun hiji hal. Tah, teras ayeuna Bapak bade nerangkeun rupa-rupa pagawean. Di dieu aya pagaweanana jadi pandai, jadi panjunan, bengkel, koki, kusir jeung joki. Aya dua contoh gambar nu patali sareng pagawean nu nembe ku Bapa disebatkeun. Gambar kahiji nu ieu hasil karya ti panjunan. Kumargi panjunan mah disebatna ahli tukang gagarabah. Gagarabahna teh bahana tina taneuh liat. Aya pendil, aya cecenteng, teras aya cengcelengannya. Nah, ieu teh hasil karya ti panjunan. Teras gambar kadua aya anu nunggang kuda. Ieu disebatna joki. Kudana oge kuda balap. Salajengna aya kiai. Biasana kiai mah padamelanana janten pamimpin di pasantrennya ngulas pendidikan santrina. Terus aya nayaga. Nah, ieu gambar nayaga. Nayaga teh ahli nabeuh gamelan. Gamelan teh kalebet alat tradisional Sunda nya, alat kesenian Sunda. Terus aya dalang, aya sinden. Nah, ieu sinden mah ahli dina ngawih. Oge aya pangarang. Pangarang mah biasana nuliskeun cerpen, novel jeung sajabina. Salajengna dina buku paket baris dibahas ngeunaan nuliskeun kalimat. Dan kalimat di dieu ngagunakeun kecap. Kecapna kecap anu barobah. Di mana kecap nu barobah? Contoh kecap buruh barobah tulisanana jadi buburuh. Pas dina kalimat contoh dihandap. Aya pagawe pabrik, supir angkot, tukang ojek, atawa buburuh jadi kuli kasar. Teras kecap sapu robah kana kecap sasapu. Contohna aya deui anu pagaweanana jadi tukang sasapu mersihan jalan. Sebatna pasapon. Kecap anu barobah teh seueur pisan di dia dituliskeun tadi nu dua atos disebatkeun ayeuna teras kana kecap dupak jadi dudupak. Ih eta budak meni dudupak wae bisa contohna kitu. Bagi jadi babagi, dasar jadi dadasar, garo jadi gagaro. Tah tong gagaro wae. Ewa katingalina misalkan. Terus kodok jadi kokodok. Kaput jadi kakaput, godeg jadi gogodeg, tanya, tatanya, sepak, sesepak, letak, leletak. Tadi dia ya contoh sanesna tina kecap bantu, robah jadi babantu. Mana kalimatna contohna
Mang Idong keur babantu dinu hajat ngawinkeun. Oge kecap cantel jadi cacantel. Contohna gening cacantel kunci panto teh lesotnya. Nah, eta contoh kalimat nu barobah. Aya deui ternyata masih kene seueur samodel ieu nu baris satilu. Benteng bebenteng, buntel bubuntel, gantel gagantel, ganti gaganti. Aya deui naon senapa? Jangkung jadi jajangkung, jantung jajantung, penta pepenta, manggul mamanggul, tengket sesengket, suntrung jadi susuntrung. Tina kecap awalna anu tadina bantu jadi babantu, tangtosna eta kecap ngagaduhan hartos anu benten. Jeung kalimat anu digunakeun oge, kecap anu digunakeunana dina kalimat oge disesuaikeun kebutuhan nyampurnakeun kalimatna nya. Teras orang lebet karena kalimah babasan dina bahasa Indonesia ya istilah pribahasa. Naon wae ta babasan dina patali pangajaran bahasa Sunda, di dia aya istilah amis budi, aya carang takol, hampang birit, hampang leungeun, gede hulu, hasem budi, berat birit, bengkok tikoro, gancang pincang, jeung bodo alewoh. Nah, contohna amis budi. Ih eta budak teh meuni amis budi, pikaresepeun da. Berarti hartos amis budi, hartosna pikaresepeun. Carang takol jeung sajabina engke barudak tiasa maca di bumi. Teras orang lebet kana carita ngeunaan tukang mulung. Tukang mulung di dia digambarkeun tinggal tuh. Aya murang kali nuju ngagandong karung. Eusi dina karungna kabayangnya biasana aya botol bekas, kaleng bekas jeung sajabana runtah-runtah anu dipulungan. Tapi ku aranjeunna mah jadi bahan pencaharian anu ngahasilkeun duit. Teras dina acukna tiasa katinggalnya. Naon tah nu disepat tukang mulung teh? Ade orang lamun ningali kaayaan jiga budak dinu gambar, ulah sok langsung ngahina nya ulah. Kusabab naon gede jasana? Gede jasana kumaha Pak? Eta teh mantuan lingkungan supaya bersih oge. Sok we bayangkeun botol-botol anu berserakan di jalan, bahkan anu teu sadar mungkin ku barudak dipiceun nya. Tah ku anjeunna mah dipulungan, dijual jadi duit. Manfaat keur anjeunna oge manfaat keur lingkunganna gede jasana. Tanajan cenah sok aya nu nganggap hina ih pagawean hina. Tah kabarudak omat ulah dugi ngahinakeun anu gaduh pagawean samodel kitu. Naon deui? Tuh pikarunyaeun deui hirupna teh koreh-koreh cok. Lamun anjeunna henteu kokoreh kana runtah, mulungan, botol-botol bekas jeung sajabana, maranehanana teh teu boga duit. Kuhalna sakitu yuk lamun ningali anu samodel kieu pagaweanana mun tiasa urang ngabantu, bantu nah aku duit, nah aku mameun atawa orang boga rezeki naon sok pasikeun ka aranjeunna hitung-hitung ngabantu kahirupanana. Teras kudu diajenan. Henteu saeutik pemulung anu ngagoduhan akhlak anu sae. Misalkeun di hareupeun bumi orang dina tong sampah aya pamulung, "Bu punten bade milihan rongsokan, ngiring nyuhunkeun widina ieu botolna disuhunkeun." Anggeus kitu manehna leos bari ngahaturkeun nuhun, sok aya nu kitu. Jadi orang kudu ngahargaan da henteu sakur-sakur pamulung teh penjahat age nu sok maling sanes. Ade kudu bisa milih-milih dina orang bade menilai seseorangnya.
sabab aya mangpaatna pikeun kahirupan balarea di dieu teh mangpaatna kumaha nya lamun tadi teh runtah anu teu kabersihan anu teu kajaga eta runtah-runtah berserakan ku aranjeunna bisa saeutik-saeutik jadi bersihnya eta manfaatna komo lamun ayeuna usum hujan eta mun botol-botol sisa minuman aya dina lobang-lobang got eta jadi mempecai banjir tungtungna ku ayana tukang mulung eta tiasa menghindari oge kajadina banjir. Terus katempona memang rudin tapi raku bade mulung sampah nganggo dasi nganggo jas tangtuna ngagunakeun papakean saayana. Tanu disebut tukang mulung sajabat ti tukang mulung oge di dieu Bapak bade nerangkeun oge nya rupa-rupa profesi. Profesi di dieu patali jeung patani, pamayang, padagang, pagawe pabrik, supir angkot, tukang ojek, teras aya polisi, tentara, jeung guru. Tah eta nu disebatkeun ku Bapa lebet kana profesi. Kagiatan anu patali jeung pagawean. Alhamdulillahirabbil alamin, materi atos beres kadugikeun mudah-mudahan aya mangpaatna. Salajengna atur nuhun ti Bapa mugia hidup di bumi tetap rajin aya dina kasumangatan ngerjakeun tugas-tugas anu ayeuna ku Bapa bade disebatkeun nya. Tugas hidup di bumi patali sareng materi anu ku Bapa didugikeun nembe sok dibukaan. Tadi tos dijabarkeun ngeunaan babasan, teras ngeunaan kalimat-kalimat ngagunakeun kecap anu barobah, terus aya carita tukang pamulung eta aya LK-na nya lembar kerjana latihan soalna ku hidup direngsekeun bab 4na. Waktuna 2 minggu kapayun. Anu atos beres mangga dipotokeun kintun via WhatsApp Bapak. Sakitu ti Bapak hatur nuhun sareng mudah-mudahan keur sangahapunten tina sanes perkara atawa ucapan Bapak anu lepatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.